Ari nyucikeun najis mugaladoh eta wajib ku 7 kali kumbahan. Terus kumaha lamun misalkeun kieu kumbahan anu katiluna teh geus bersih, naha wajib teu dikumbah nepi ka 7 kali. Sedangkeun kan tos bersih, tapi dina patokan kudu 7 kali kumbahan. Tah baleranana pami misalkeun ngaleungitkeun najis mugaladoh mah wayahna sok sanaos 3 kali uwihantos bersih, kumbah deui ku 4 kali kumbahan. Naon sababna? Sabab bilangan 7 kali dina nyucikeun najis mugaladoh eta jumlahan li ta'abbudi sanes jumlahan li ta'akkuli. Aya jumlah li ta'abbudi teh naon? Jumlah li ta'abbudi teh saur Kanjeng Nabi 7 nya 7, saur Kanjeng Nabi 4 nya 4. Beten deui sareng li ta'akkuli. Aya li ta'akkuli mah kieu. Contoh misal urang abdas, ai wajibna mah sakali, tapi utamana tilu kali. Tah nu 3 kali eta teh jumlahan li ta'akkuli sanes li ta'abbudi. Jadi bentenna jumlah li ta'akkuli sareng li ta'abbudi mah aya li ta'abbudi mah turut kana parentah Kanjeng Nabi atanapi kieu aya jumlahan li ta'abbudi mah teu aya jumlah minimal jeung teu aya jumlah kautamaan. Benten deui jeung li ta'akkuli jumlah ta'akkul. Aya jumlah li ta'akkuli mah aya jumlah minimal, aya jumlah kautamaan. Contoh tadi li ta'abbudi nyucikeun najis mugaladoh kudu ku 7 kali kumbahan, wayahna ku 7 kali kumbahan teu meunang kurang. Terus ai abdas, tah ai abdas kan minimalna sakali, tapi utama nama tilu kali.